nehanana ceramah pidato baheula salah sahijina kieu ceramahna yen kali hilang kedunge yen pasar hilang kumbarane yen wong wadon hilang wirane age-age topo lelono ojo ngengke-ngengke jodoh desa doko-doko yang windi saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun dibahasa urangkeun lamun kali geus eueuh caian garing berarti mun pasar geus eueuh kumbaranna hartina geus eueuh kajujuran jeung keadilan mun meteran dikurangan atau ditambahan mun takeran dikurangan atau ditambahan mun ngitung karung kita bahasa tekos gitu lamun wong wadon wis eueuh isin awewe teh baheula lalaki nu nganjang ka awewe ku ari mah anak nu nganjang ka lalaki ku ari mah awewe baheula mah awewe rapi auratna tapi ku ari mah awewe ta eta bahasa sudah kali jaga mun geus datang ka masa eta teu nyana na ieu ulah diengke-engke gegeraan tapak mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran berarti fitnah geus ambalaya kira-kira ku ari geus datang tancan takos kitu geus sakitu geus mendekatkan diri na ieu eta